Wih, Ya. Juga jajan cilok wih, moal mang ambil. ulah sok mal-mal gitu buru ya aing. Moal urang ka ditu tuh. Jebet lain buru gara jajan. Moal. Na mal-mal kumaha aing can ngalarisan ya. Mana maksa kitu aing moal. Buru lah. Oh, gatuh kela dagoanya urang ngajak ke baturan. Jung bawa lah. Benang ku aing hiji korban. Lah, penting payu aing kumaha we ge carana. Anjing. Itu masih lain ek jajan goblok. Anjing awak jangkung badag gitu. Anjing. Waras ieu euy. Tukang cilok anjing polontong tuh. Mana tuh cilok nu mana tuh? Anu ieu tah. Wah, Jajan hidung kieu juga pulpen 1000-an mah alungkeun we atuh lah. Tadi maksa ka urang nitah jajan can ngalarisan cenah. cenah tadi erek neang babaturan hayangan cilok urang ditungguan. Henteu naon teu naon. Teu eta mah nawisan cilok abi mah. Tadi ka urang nyebut ek dijebet. Wah, tusuk ngaya teuing. Naon eta teh? Ek kumaha ayeuna? Jajan cilok mah. Moal. Tadi geus ngomong moal ngalewat ka ditu. Coba ieu ngahalangan jalan ieu ya mun aya mobil ieu keuna. Oh, nya berarti kudu mangkat. Heeh. Kanggo kopi mah ya, salit. Salit kumaha eta teh? Nang sabaraha we? Kumaha 20.000 perak. Oh, bayar ge siapa?